Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan wilujeng wayah kieu. Baraya kumaha kabarna, mudah-mudahan sateterasna aya dina kawilujengan oge aya baris dina kalancaran sagala rupi aktivitasna. Baraya hatur nuhun satacena simkuring kanggo baraya sadayana anu parantos ngarojong kana ieu channel, haturkeun nuhun pisan. Nyendanget ayeuna teh simkuring teh dah sejak bener ngadamel konten deui we da kitu barayanya masih teu acan aya pada melan anu sanes gitu simkuring teh mangga. Eta simkuring teh hoyong diajar ngawi, salerosna teh aya kawi, musim kuring teh terang unina. Mangga panginten engke kanggo kabaraya anu uninga perkawis judul atanapi uni tina ieu kawi teh tiasa di-share di kolom komentar. Ieu kawi teh salerosna mah simkuring menakna di dina lalakon Sukma Sajati almarhum Bapak Haji Asep Sunandar Sunaria anu dikawikeunana teh ku Ibu Mas Yuning. Muhun ku Ibu Mas Yuning nyata dosen ti ISBI. Mangga saporos teu nyang kolong ting kana waktos simkuring bade diajar ngawi. Hayu. Pikempelan seni Sunda nyanggakeun garapanana mung tangtos selepatna, mung tangtos selepatna pamugi sihapunteuna, pamugi sihapunteuna. Lumayan hatur lumayan sangkan janten kasaean seni nu jadi atikan ngarakeutkeun duduluran sarigi gudu jeung harti sareng kakreujeng pikiran samemeh prak ati-ati nu awon perlu singkiran. Ayun-ayunan di ayun ku sinjang ieu ukur lamunan bongan sok ngumbar kahayang. Ayun-ayunan dina sisi lang-layangan ukur lamunan leungiteun ku ngalang-langangan. Oet-oetan jam paring pegat talina seredetan pasini jalir jangjina. Oetan jam paring hiber telur seredetan sote kana hate matak tagiur. Tah eta baraya parantos kasanggakeun kawi tahun tanpa judul gitunya magi simkuring teterang ieuna teterang unina margi teu aya keteranganana sareng milarian tina Google oge rada sesah. Mangga kabarnya anu terang mah tiasa di-share wae di kolom komentar. Satacana simkuring ngaturkeun nuhun kanu parantos nonton ieu video. Kade lali di like sareng subscribe, insyaallah urang patepang deui dina video anu salajengna. Tur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.